Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot, bantar gede segera siap-siap sabab andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jeblot jeblot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Waktu eta Ki Bantar Gede terus-terusan ngabarakatak seri bakat ku bunga sanggeus ngabayangkeun sagala kahayangna bakal kajadian. Marni oge sarua dina waktu eta masanajan pinu ku kasieun tetep iluseri suka bunga sabab ngabayangkeun lamun bener si Jabang Karang geus sanggup maehan Karta jeung Kartina anu dina waktu baheula ngelehkeun maranehna sok ngahalangan sagala rupa kahayang maranehna duaan dina waktu baheula keur mimpin sakabe anak buahna ngarampok di lembur-lembur. Bener Abah, ari kadinya nama kuring teh bunga suka bunga tapi tetep bae sok sieun soteh kahaya urang teh ngan saukur kahayang tapi laksana mah henteu eta anu aya dina pamikiran kuring mah Abah. Cek Marni waktu harita nyarita kitu bari gogodeg kulantaran sanajan bunga barang mikiran dina waktu moalila deui si Jabang Karang teh bakal mampu ngabinasa Karta jeung Kartina ngan tetep bae loba kasieun bisi ngan saukur kahayang bisi ngan saukur lamunan kanyatana mah teu aya buktina eta anu nyangkaruk dina jero hate Marni. Geus montong loba pamikiran kaditu ka dieu cek dewek oge si Jabang Karang teh lain budak sambarangan sanajan umurna kakara 15 tahun rek asup kana 16 tahun tapi kamampuana moal aya nu sambarangan sanggup ngelehkeun boro-boro ning jago biasa sanajan jago anu geus catuk oge dewek kacida yakina bakal gampang dipodaran ku si Jabang Karang mah. Wah kaasup si Karta sanajan pinuh ku ilmu luhur pangawasana karasa kurang oge kawas kumaha kakuatana tapi tetep kudu ngalawan si Jabang Karang mah anu geus nyangking ilmu anu cek dewek oge hese ku dewek mah di cangkingna tapi ku si Jabang Karang mah bukti geus sanggup dicangking secara sampurna. Jadina ulah hariwang si Karta komode si Kartina pamajikana bakal gampang dipodaran ku si Jabang Karang mah ulah sieun buah dewek kacida yakina. Cek Ki Bantar Gede waktu harita tetap manehna maboga pamikiran binu kayakinan sagala kahayangna bakal laksana. Nah tunggeus kitu mah maranehna teh lalumpang asup ka jero imah kawas biasa ngalakukeun sagala pagawean anu sok dilakukeun ku maranehna duaan. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan si Jabang Karang. Waktu eta awakna sanggeus melesat ninggalkeun eta leuweung geus leumpang biasa kulantaran can puguh tujuan sabab sanajan apal ngaran lembur tapi poho nanyakeun lebah-lebahna ka bapana. Aduh dasar aing kacida sumangetna ku kacida hayang tareh ngalaksanakeun tugas ti Abah geuning nganepikeun ka poho nanyakeun lebah-lebahna lembur si Karta. Aduh cilaka lamun kieu mah aing kudu loba tatanya kudu loba tatanya ka jalma anu papanggih rek balik deui sangheuk lah sok parere obong jeung si Abah mah matak pusing lamun lain bapat aing mah geus dibanting podaran bae ku aing teh sok loba nyacap pusing
eta anu digerenteskeun dina hate si Jabangkarang bari tonggoy lempang beuki lila beuki jauh. Tapi akhirna mah manehna teh waktu eta ngeureunkeun lengkahna di salah sahiji leuweung sanggeus lila lelempangan asruk-asrukan ti leuweung tempat markas manehna jeung ayeuna ngarambah ka hiji leuweung anu kaliwatan ku manehna kusabab waktu eta teh manehna ngahaja can asup ka hiji lembur ngahaja hayang lelempangan di jero leuweung. Kudu neangan dahareun heula yeuh, kudu ngeusian beuteung. Naonnya sugan bae hayam leuweung atawa kelenci lumayan lah. Gerentesna bari luak liuk neangan sato anu bisa kumanehna ditewak terus dibeuleum. Teu lila oge manehna teh nempo kelenci keur acel-aceloan dina jukut anu kacidah hejo ngemplokna lakadalah dasar milik tebak sia ku aing blesat kep ngan saukur sajorelat si Jabangkarang tengges mampu newak kelenci anu lumayan gede. Bagja sia kelenci bagja sia teh bakal jadi eusi pujit dewek sabab teu sambarangan kadaharan anu asup kana beuteung dewek sia bagja kelenci sabab sia bakal marangan dewek bakal jadi eusi beuteung dewek bakal jadi daging dewek. Bagja kelenci cek si Jabangkarang bari nutup karena kelenci anu cicing mencerong kawas ambok tapi itu bisa kukumaha sageus kitu mah teu loba nyarita deui si Jabangkarang teh langsung muncit eta kelenci geus kitu teh terus neangan suluh anu gararing teu lila oge gur eta suluh teh dibeuleum seuneuna ngabebela sanggeus nyala seuneu kacida gedena kelenci teh dibeuleum kumanehna teh dibulak-balik nepikeun ka asak sanggeus diurus sagala rupana camuil daging kelenci teh anu geus asak didahar nepikeun ka erep. Seueuh lumayan euy lumayan beuteung teh geus kaeusian kieu mah aing teh tinggal ngalanjutkeun lalampahan tapi kunaon geuningan poe ayeuna aing asa can hayang asup ka palemburan aya naon di leuweung ieu nya. Gerentesna waktu eta manehna mikiran kaya kawas kitu kulantaran teuing kumaha waktu eta teh manehna can hayang ninggalkeun eta leuweung tapi sanggeus ngagerentes kitu ngadadak ceulina rancung kadenge sora aya nu keur hutet kitu keur latihan atawa keur gelutnya sanggeus ngagerentes kitu corelat les si Jabangkarang teh langsung luncat ninggalkeun eta patempatan nuju ka sora anu kadenge kumanehna sanajan jauh tapi keur si Jabangkarang mah anu geus seukeut dedengeanana waktu eta sanggup nangkep sora sanajan laun sakumaha launa oge barang nepi ka tujuan di mana sora eta ayana si Jabangkarang teh nangtung dina tatangkalan gede dina dahan mencerong ka hiji wanoja geuningan eta teh Saraswati anu keur latihan ngan waktu eta Ki Badra jeung pamajikanna geus eueun ninggalkeun manehna sorangan di eta patempatan. Geuningan aya hiji wanoja geulis geuning ieu wanoja teh anjir geulis kieu jeung kamampuanna lumayan yeuh lumayan. Ku aing kudu diheureuyaan saha nya ieu budak awewe teh saha ieu geulis euy nyai geulis. Aduh aing kakaraeun tegarana hate kieu nempo wanoja anjir geulis mantap lumayan euy sahanya geuning aya di leuweung sosoranganan wawanianan euy nyai wawanianan eta anu digerenteskeun dina hate si Jabangkarang bari mencrong ka Saraswati anu waktu eta terus-terusan latihan tapi teu lila Saraswati teh ngeureunkeun latihanana muterkeun tutupana sanggeus kitu ngagorowok matak ngaranjug keur si Jabangkarang kulantaran teu nyangka manehna anu aya di luhur rendahan bakal
karasaeun ku eta wanoja manehna keur ngintip Saraswati latihan. Hei, saha anu keur ngintip kuring? Kaluar sia, kaluar. Montong ngintip kos kitu patut. Kaluar sia lamun jago anika kaluar sia, kaluar. Cek Saraswati waktu eta terus-terusan ngegorowok bari muterkeun teutepanana atuh si Jabangkarang teh langsung ngeberakatak seuri. Wah, hebat 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 Nyai, hebat hebat, teu nyangka euy, teu nyangka wanoja kacida geulisna teh boga dedengan anu kacida seukeutna. Hebat hebat Nyai, yo dewek datang Nyai, blesat cilegedeg. Si Jabangkarang waktu eta geus nangtung ngabedega di hareupeun Saraswati anu molotot terus nyarekan. Geuningan Andika, saha Andika teh? Wawanianan ngintip kuring. Saha Andika, saha? Cek Saraswati waktu eta nanya kitu bari beuki seukeut bae teuteupana teh mencerong kana mata si Jabangkarang anu keur nutup oge ka manehna. Teu kudu apal saha dewek sia. Jeung deui kunaon Nyai wawanianan di leuweung sasorangan di tempat Nyai teh urang mana? Jeung deui keur naon di tempat teh atawa keur ngahaja latihan di tempat? Jawab beta bae Nyai, ulah hayang nyahosa dewek sia. Teu kudu apal saha dewek. Cek si Jabangkarang waktu eta langsung ngajawab gitu atuh puguh bae Saraswati kacida ambekna. Geuningan Andika, cucu kitu ka kuring. Ieu teh tempat kuring. Kuring teh memang urang dieu sia. Andika anu datang ka ieu tempat tanpa izin kudu ngenalkeun diri sorangan heula saha sia. Motong nanya kuring saha-sahana. Sabab kuring mah urang dieu. Tempat kuring aya di dieu jadi montong wawanianan ngacapek kaos kitu. Sia jawab saha Andika? Keur naon? Ngadon ngintip kuring keur latihan sia, naharek maling ilmu kuring. Naik maling jurus-jurus kuring. Cek Saraswati waktu eta langsung nanya gitu. Wah, woti dituna dewek ngadon rek maling jurus-jurus atau ilmu Andika Nyai. Woti dituna dewek mah ilmu kitu patut mau nanaonan keur dewek mah. Jadi montong cacapek kawas kitu patut Nyai. Jawab sia Nyai teh saha ngaran teh saha? Jeung di dieu teh di mana? Tempat ngacedogna di mana? Piraku ngacedog di tempat. Kapan eueuh tempat keur cicing di dieu teh Nyai? Cek si Jabangkarang waktu harita nyarita kitu atuh puguh bae Saraswati langsung am. Setan sia. Andika wani ngomong kitu ka kuring. Ngahina sia. Ilmu kuring unanan segala. Gablek naon Andika teh sia. Motong ngacapek kaos kitu patut. Cek Saraswati waktu eta langsung nyorongot gitu. Wah, geuningan galak Nyai teh euy. Sakitu geulisna, beungeut teh geulis awak hade. Galak kitu ka dewek. Bukti cek dewek oge nanaonan ilmu Nyai mah. Sok buktikeun ari heueuh mah. Ilmu Nyai teh alus jeung bisa mampu ngelehkeun dewek sok. Lakukeun Nyai. Ari embung pancakaki hade jeung dewek masuk jang pancakaki adu peureup atuh dewek oge hayang apal jurus-jurus Nyai teh atau ilmu Nyai kawas kumaha anu dibanggakeun ku Nyai teh sok buktikeun Nyai ilmu Nyai teh buktikeun ka dewek sok kumaha geura ayeuna hayang nyaho dewek. Cek si Jabangkarang waktu eta nyarita kitu deui bari babarakatakan seuri bakat ku bunga atuh puguh bae keur Saraswati waktu eta kacida ambekna. Setan sia, ngajago ka di kuring sia. Rasakeun yo, blesat. Waktu eta Saraswati teu bisa nahan ka ambekna langsung nyerang ngeblesat. Gerakanna kacida cepetna tangtun lamun anu dilawana jago sambarangan mah matak ripu dina nyingkahan serangan Saraswati anu cepet kacida ngabahayakeun. Tapi keur si Jabangkarang mah kusabab lain pamuda sambarangan waktu eta ngan sagilek awakna teh luncat
geus ngabedega di tempat sejen. Wah, nanaonan nyai, nanaonan seserangan kaos kitu patut. Yo, dewek mah aya di dieu nyai, aya di dieu. Cek si Jabang Karang bari terus-terusan seserian jeung serikeun Saraswati anu waktu eta molotot beuki amek bae. Setan sia. Loba ningkah rasa ke dieu. Blesat, hiu, blesat. Waktu eta si Jabang Karang ngahajat teu indit. Manehna teh ngan saukur ngabedega jeung teu nadah teu kieu. Tenggelan Saraswati teh keuna pisan kana awakna. Blesat, hiu, cebrot, cebrot, cebrot. Wah, lumayan nyai, lumayan. Keur ngaleungitkeun anu gatel ye dina awak terus nyai, terus tenggelan awak dewek tenggelan. Rek nepi ka mana sok lakukeun nyai. Cek si Jabang Karang atuh puguh bae Saraswati waktu eta beuki amek bae jeung kacida ngaranjugna kulantaran awak si Jabang Karang teh kacida tuasna teu kerel-kerel waktu eta tenggelan manehna teu karasaeun saeutik-eutik acan ku si Jabang Karang mah. Setan sia ngahina ka kuring montong sesirian kaos kitu patut sia. Ilmu kuring oge baskeun loba sia. Cek Saraswati waktu eta nyarita kitu bari molotot ngan waktu eta teh can gerak deui kulantaran pinuh ku kareuwas ngaranjug sanggeus tenggelan manehna diantepkeun teu ditadah atawa disingkahan ku si Jabang Karang, tapi dampakna keur si Jabang Karang mah eueuh nanaonan. Sok nyai, sok lakukeun rek kumaha jeung boga ilmu naon deui sok kaluarkeun ka dewek, kaluarkeun ku dewek moal disingkahan. Sok sapuasna untung nyai teh ambewe geulis, lamun ambewe petan patut mah bah ayeuna teh moal hayang dideuketan ku dewek sia. Bagja sia teh nyai, bagja dideuketan ku dewek. Lamun ku dewek patut mah boga awak goreng, beungeut goreng. Sangheuk teuy dewek ngadon pancakaki jeung sia-sia. Cek si Jabang Karang waktu eta nyarita kitu. Setan loba nyacape kaos kitu patut sia, beun oge teu hayang aing mah. Tahayang pancakaki jeung sia. Rasakeun yo. Hiu, blesat. Cebrot, calik-deug. Waktu eta Saraswati anu ngagunakeun kekuatan leuwih hebat deui neunggelan si Jabang Karang anu tetep tagen teu ingkah di tempat nangtuna, tapi justru kejadian anu matak reuwas keur Saraswati beuki gede bae kulantaran awakna anu malik ka tukang kabantingkeun ku kekuatan manehna sorangan anu balik deui nyerang ka diri sorangan. Saha Andika sabenerna saha? Nah ka dieu teh ngajar nyieun gara-gara ka kuring rek nemongkeun kemampuan ka kuring sia. Saha Andika teh saha? Jawab sia saha? Jawab. Cek Saraswati waktu eta nanya gitu bari renghap ranjug kulantaran geus loba ngaluarkeun tenaga luar jeung jero, tapi eueuh dampak nanaon keur si Jabang Karang mah. Cek dewek oge sia mah teu kudu nyaho saha dewek sia anu puguh ge kudu dijawab nyai. Sia teh saha ngaran jeung di mana tempat ngajedog teh di mana, da teu mungkin cicing dia tempat di mana ngajedog sia teh di mulamun urang leuweung ieu di mana sia cicingna di mana. Jawab eta ka dewek montong nanya dewek saha heula sia samemeh dewek ngabejakeun ngaran dewek sia heula jawab ngaran sia teh saha nyai, ngaran sia teh saha. Tembal si Jabang Karang waktu eta langsung ngajawab kitu bari molotot beuki seukeut bae kana mata Saraswati anu matana waktu eta kekerejepan kulantaran kacida perihna waktu amprok tetep jeung mata si Jabang Karang anu beureum kawas pinuh ku sieun. Andika anu datang ka ieu tempat, datang ka tempat cicing kuring kudu nama Andika heula anu ngawanuhkeun ngaran Andika saha jeung direk naon datang ka ieu tempat teh nah ngadon rek jeung gara-gara ka kuring jeung deui kuring mah teu boga masalah teu wawuh ka Andika kunaon ngadon datang ka ieu tempat nyeun masalah sia. Cek Saraswati waktu eta langsung ngajawab kitu. Nyai
saha bari oge anu nyieun masalah ka sia saha. Nah dewek teh tadi ngadon nyerang sia pan teu sia anu ngajak ngadu jajaten dewek mah tadi ngan saukur nempukeun sia tina luhurun tangkal, tapi sia anu ngagorok nita dewek datang. Sanggeus datang dewek nanya ngaran sia, lain ngajawab sia anu ngadon hayang gelut ngelawan dewek sia, lain sia anu salah. Nyai jawab atuh ngaran sia teh saha. Barang ngadenge pananya jeung jawaban kitu atuh puguh bae. Saraswati teh beki ambek kacida waktu harita. Kurang ajar, bener-bener Andika teh cucu ngaki kitu ka kuring teh pribumi dia tempat. Kudu nama Andika anu panca kaki teh heula, lain kuring anu kudu ngajawab pertanyaan Andika. Jawab siapa pertanyaan kuring? Jawab. Jeung deui Andika teh ulah ngajago kaos kitu patut sia, ulah kena-kena. Ti tadi kuring diserang teu kumaha, Andika oge can ngalakukeun tindakan naon ka kuring, lakukeun sia. Gablek naon Andika teh montongan saukur ngajago kaos kitu patut. Serang kuring. Ari heueuh mah Andika jago. Lakukeun sia serang. Kuring oge moal eleh ku Andika sia. Cek Saraswati waktu harita nyorongot gitu bakat ku abah. Ari kitu carana baheug ku dewek bakal dibuktikeun sia. Ilmu Andika sanajan sakumaha luhurna moal aya nanaonan di hareupeun dewek mah sia. Sok serang di ku dewek bakal dibuktikeun Andika moal bisa kukumaha sia di hareupeun dewek mah sok. Serang ayeuna dewek, serang deui, serang dewek oge bakal ngabuktikeun moal ngagunakeun waktu lila Andika bakal ngacongkeng di hareupeun dewek sia Nyai. Cek si Jabangkarang waktu harita nyarita kitu bari terus-terusan ngabarakatak seuri atuh puguh bae Saraswati teh beuki amet. Setan sia pajago di hareupeun kuring sia rasakeun ieu belesat syuk leplos cerelat kaceleng nanaonan kikituan Nyai. Sok dilayanan ku dewek sia ayeuna mah sok rek gerak kawas kumaha sok kaluarkeun sakabeh kemampuan Nyai anu pangluhurna anu panghebatna ulah hariwang ulah sieun ku dewek teh dilayanan sia Nyai. Dewek panasaran gablek naon deui salianti tenggelan anu hipu kawas kitu patut teu karasana naon kana awak dewek mah setan bener-bener setan Andika teh sia ulah ngajago kawas kitu patut dok. Waktu harita Saraswati langsung ngawatek ajian anu tangtuna lamun digunakeun keur ngalawan jalma atah mah atawa jawara atah mah matak ngabahayakeun jeung moal gampang dina nyingkahanana. Tapi waktu eta si Jabangkarang mah terus-terusan babarakatakan jeung cerikeun naon bae anu dilakukeun ku Saraswati. Naon sok ceuk Nyai, sok dewek aya ngarasakeun naon anu bakal dilakukeun ku Andika. Sok serang deui, serang. Montong loba cacapek sia rasakeun yo blesot syuk dadang bledug cualit cilogedeg. Waktu eta sanggeus neunggulkeun kakuatan anu tangtuna teu gampang disingkahan atawa diungkulan ku jago sambarangan. Saraswati ngajengkang ka tukang deui bae kulantaran waktu eta ngahaja ku si Jabangkarang ditadah ngan tetep si Jabangkarang waktu eta teuing kunaon ngan saukur hayang ngaheureuyan eta wanoja sabab eueuh niatan hayang malik nyerangan saukur malikeun kakuatan Saraswati. Lumayan Nyai, lumayan keur ngalawan jago ngemplek mah kekuatannya teh ku dewek di aku hebat tapi keur ngalawan dewek mah can aya nanaonan Nyai, can aya nanaonan sok naon deui anu bisa dilakukeun ku Nyai sok kaluarkeun sakabehna Nyai, kaluarkeun cek si Jabangkarang waktu harita terus-terusan seurian babarakatakan bari ngomong gitu anu matak beuki ambek keur eta wanoja.
kurang ajar sia, bener-bener ngahina sia teh. Rasakeun ieu. Kacileng belesat hiuk leplos cerelat tak 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 tak. Waktu eta si Jabangkara ngahaja mencet urat-urat penting anu aya dina beuheung eta wanoja atuh pugu bae. Wanoja teh langsung ngajeten teu bisa kukumaha. Aduh, dikumaha kuring, dikumaha sia, dikumaha kuring, nanaonan kikieuan, nanaonan. Lain nanaonan nyai, ari sanggup masuk, bebaskeun diri tina totokan dewek sia, bebaskeun ulah yang ditenggel, sabab lamun ditenggel ku dewek mah awak nyai teh ruksak, aduh karunya awak sakitu hadena geulis campernik alus jangkung lenjang, nya teuing diruksak ku akang. Leuwih hade nyai teh dikieukeun tah jadi patung kan alus lumayan keur jadi tontonan akang. Ayeuna ku akang di bawah sia wayahna bongan geus wani camplak ka akang, teu wani nembalan atawa teu daek ngajawab pananya akang di bawah sia ku akang. Ayeuna nyai teh kudu ngabarengan akang ka mana bae indita. Blesat les. Waktu eta ngan sakoteap awak Saraswati teh dibawa indit ku si Jabangkarang teh eta tempat digandong atuh pugu bae Saraswati. Waktu eta ngan saukur bisa cocorowokan minta tulung ka indung bapana. Ama ambu tulungan abdi dicanda ku jalma edan. Ama ambu tulungan ama ambu tulungan. Cicing nyai cicing montong tulang moal aya nu ngadenge nyai, moal aya nu ngadenge cicing ku akang oge moal kumaha nganukur rek dibawa keur batur akang. Cek si Jabangkarang waktu eta bari awakna melesat ninggalkeun eta patempatan teh terus-terusan nyarita bari babarakatakan seri. Sedangkan di tempat anu samemehna digunakeun latihan ku Saraswati waktu eta Ki Badra jeung pamajikanna datang. Cerelat kaceleng cilegedeg. Nyai di mana nyai? Jeung di tadi cocorowokan minta tulung aya naon nyai, aya naon? Ya aya naon nyai, aya naon? Di mana nyai, ayeuna di mana? Waktu eta Ki Badra jeung pamajikanna gogorowokan nyalukan Saraswati tapi hanjakal geus teu kadenge deui sora Saraswati anu samemehna ku maranehna kadenge hawar-hawar minta tulung. Kabeneran waktu eta teh maranehna rek nepungan Saraswati deui kulantaran geus waktuna nurunkeun kemampuan anyar ka anakna tapi kacida ngaranjugna sabab keur ngeunah leumpang teh maranehna ngadenge Saraswati anu gogorowokan minta tulung jeung deui ti kajauhan oge kadenge sora anu kacida rongkahna bebeledugan sora anu keur campuh gelut. Tadina mah maranehna teh nyangka Saraswati keur nyoba kekuatan manehna anu geus kacangking tapi barang ngadenge Saraswati minta tulung waktu eta langsung lulumpatan ngajorelat ka eta tempat tapi hanjakal waktu eta geus teu katembong deui Saraswati aya di eta patempatan. Aduh ambu kudu kumaha ieu? Saraswati ka mana? Tadi kadenge nama kapan minta tulung tapi geuningan eueuh saha di tempat, kudu kumaha ayeuna ambu kudu kumaha? Cek Ki Badra waktu harita nanya kitu ka pamajikan anak. Benar ama, ambu oge bingung karunya buah-buah si nyai cilaka, ama cilaka, hanjakal tadi kurang anu ditinggalkeun, aduh cilaka. Tapi saha anu dilawan kaos nama tadi teh lain sora keur latihan si nyai anu kadenge bebeledugan nyai. Si nyai teh lain ama lain kaos nama aya bahaya anu ngancam manehna ama. Aduh Gusti kumaha ya Rizki, aduh cilaka ama cilaka. Aduh waktu eta pamajikanna reuwah riwih ceurik kacida reuwasna kulantaran anakna geus eueuh teh eta patempatan. Ki Badra oge ngahulang tapi waktu eta Ki Badra langsung ngagunakeun kekuatan batina kulantaran hayang nempo saha sabenerna anu geus nyulik atawa geus datang ke eta tempat terus mawa nyulik anakna sabab yakin moal pati-pati tadi kadenge kumaranehna sora anu minta tulung sora anakna anu jelas kadenge kumaranehna lamun Saraswati teu aya dina kaayaan bahaya. Aduh cilaka ambu cilaka, aya nu mawa geuningan, aya nu mawa. Ayo urang teangan ambu urang teangan udah antepkeun karunya si nyai karunya.
Blesat blesat waktu eta Ki Badra jeung pamajikana laluncat nuju ka mana inditna si Jabangkarang anu mawa Saraswati. Waktosna ka Bojong Seep cak urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumaha nya kaayaan Saraswati nah bakal kapanggih atawa kasusul ku Ki Badra jeung pamajikana atawa moal. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.